Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapara hadirin sadayana langkung ti payun orang panjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masieun urang hidayah sareng inayahna ka urang sadaya. Janten tiasa ngumpul dina acara ieu dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tepangkeun wasta abdi Lutfi Fajar Saladin abdi salaku panumbu catur dina ieu acara. Tehilap abdi aturkeun nuhun pisan ka para pamilon anu parantos kersa hadir ka ieu acara kanggo ngadiskusikeun ngeunaan tanggung jawab dina media sosial. Supados henteu ngabuang-buang waktu, hayu urang sadaya buka ieu sawala ku bacaan hamdalah. Media sosial mangrupikeun media online anu silih dianggo di mana pangguna tiasa gampang lubiung interaksi ngabagi sareng nyiptakeun konten pikeun blog. Jaringan sosial, wiki, forum sareng dunia maya tanpa diwatesan ku rohangan sareng waktos. Media sosial mangrupikeun media anu dumasar kana teknologi anu diklasifikeun dina sababaraha rupi. Sapertos majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, siaran, foto atanapi gambar, video, pirangget sareng bookmark sosial ku nerapkan sapasang teori dina bidang penelitian media ayeuna sosial kabengaran media sareng proses sosial. Kaplan sareng Heinlein nyiptakeun skema atanapi klasifikasi pikeun sababaraha jenis media sosial nyata proyek kolaborasi blog sareng microblog, eusi situs jaringan sosial, dunia permainan virtual sareng dunia sosial maya. Para pangjijar sareng pamilon anu kusim kuring dipihormat, sata acan lebet kana acara utami, kuring bakal ngenalkeun pamilon diskusi anu bakal masihan sora bareng opini ngeunaan masalah anu dibahas. Peserta anu munggaran Nyonya Yeliza Fajriyah R. SPD sareng guru anu di SMA N1 Majalengka hatur nuhun kana partisipasina. Pamilon anu kadua Fadli Muhammad Alhaq ti Cikijing Majalengka hatur nuhun kana partisipasina. Kalayan sesi perkenalan rengse hayu orang mamimitian sesi diskusi ieu. Wilujeng sumping ka Nyonya Yeliza Fajriyah R. SPD. Hatur nuhun ka Ibu Yeliza Fajriyah pikeun nyuarakeun pendapatna. Numutkeun ka pendapatna dipasikeun pangguna media sosial pisan rupi-rupi ayeuna ti barudak dugi ka dewasa. Utamana barudak anu boga pikiran tacan dewasa nganggep media sosial salaku hubungan antara maranehna sareng dunia salaku tempat anu bebas tanpa aturan sareng pinuh karusuhan. Nanging tautan ieu anu maranehna anggap salaku dunia anu beda. Utopia anu tanpa ayeuna rante pikeun nahan tindakanna. Pola pikir ieu nyebabkeun maranehna ninggalkeun rasa tanggung jawab kana hal anu diucapkeun, nyebabkeun salah paham jeung pangguna sanesna jeung bisa berakhir dina cyberbullying atanapi hukum penjara kusabab ngalanggar UUD ITE. Teras orang bakal ngadangukeun pendapat anu kadua wilujeng sumping ka Fadli Muhammad Alhaq. Nuhun ka Fadli Muhammad Alhaq anu parantos nyuarakeun pendapatna. Tina pendapat anu dipasikeun barudak dina tingkat anu tangtu pastina hoyong gaduh atau ngaraos kabebasan. Media sosial mangrupikeun tempat anu hadepikeun maranehna ngaraos kabebasan anu dipilari. Hoyong ieu henteu biasa ditekan. Larangan anu ketat henteu aya gunana di dieu. Tapi kolot sareng guru bisa nyieun jalur sareng ngambimbing maranehna ngalangkungan dina jalur eta. Maranehna bakal ngalakukeun kasalahan teras nyimpang dina jalur anu leres. Kana jalur anu leres, kajadian anu nyimpang ieu mangrupikeun unsur anu paling penting dina ngabentuk sikap tanggung jawab ka diri sorangan. Maranehna kada ningali sabab tina tindakanna anu maranehna lakukan teras ngabantuan ngarefleksikeun kana kasalahan-kasalahanna. Tangtosna ieu oge lumaku dina ngawangun tanggung jawab dina media sosial.
Eta sadayana pikeun diskusi ngeunaan tanggung jawab dina media sosial. Salajengna kami bakal ngalanjutkeun ka sesi tanya jawab. Punten angkat leungeunna sebutkeun nami sareng patarosan anu bade ditaroskeun. Atur nuhun kana Nabiel Afalah Herdiana ku patarosan, naha tingkat kelalaian tanggung jawab dina media sosial masih sering. Ieu bisa dijelaskeun ku lemahna usaha negara dina nyegah kelalaian diulang deui. Kusabab daya patarosan deui, kuring bakal nutup diskusi ieu ku alhamdulillahirabbil alamin. Kuring salaku panumbu catur nyungkeun hapunten upami aya kalarusan dina kecap kuring anu ngaganggu parasaan panonton. Kalayan rengse acara ieu kuring wilujeng angkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.